lamun urang nyaritakeun tentang Pancasila, lain Quran. Pancasila mah hanya sebuah lambang burung Garuda. Tapi ente kudu ingat, di jerona butir-butirna satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selanjutnya lambang nage didinya segala aya bintang, segala aya kitu rantai, segala aya kapas, lain sambarangan. Kulacan muka tentang asal usulna, saha sinu menang ilham, saha sinu menang ilham tentang Pancasila sehingga dijieun sebagai lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia lain Al-Quran, Pancasila. Tapi menang saha eta, tinggal ku urang ditempo jerona ketuhanan yang Maha Esa teh. Lamun bahasa Arab ilahu wahid, pangeran anu maha tunggal, maha hiji. Nu mantak ilham nage eta menangna ka seorang wali, kemudian wali nu hiji ngomong deui, wali nu hiji ngomong deui, wali nu hiji tersandar rempug hasil ngimpina malam minggu. Sebab minggu adalah cek ahli palak hari ke-1 Ahad, Isnin hari kedua, Salasa hari ketiga, sesuai jeung ngaranna. Ahad hiji minggu, Isnin 2 Senin, Salasa 3 Salasa, Arbi'a rebo cek urang. Tadi nama di Arab nama Arbi'a, ngan kadenge ku urang rangkas betung rebo. Geus waduh. Atau sadege-dege apa orang Indonesia mah. Nah, kemudian Khamis teh 5. Kemudian kitu poe Khamis, Sabtu teh tina sadis. Genep 7 Ahad deui. Eta can pernah aya nu ngajelaskeun negarawan mana, ilmuwan mana, kecuali hanya pernah saetik hanya beberapa persen Gus Dur, kemudian ditutup kembali. Kuari lamun Habib Lutfi nyaritakeun eta paham. Gitulah. Aji atuh Pancasila diteundeun Garuda di dieu. Bode burung Garuda naga anu nyeun tina perak, anu tina emas. Di dia diteundeun tapi teu pernah mengkaji naon si hartina ketuhanan yang Maha Esa. Teu isinnya nama mau burung Garuda. Ulah mikiran terlalu umum bahasa ketuhanan yang Maha Esa. Di jerona mungkin Kristen, Katolik, Buddha, penting mah boga agama, jat satu ketuhanan yang Maha Esa. Asal lu boga pangeran hiji asup ka ketuhanan Maha Esa. Ulah mikiran batur sia bae agama sia naon. Islam atuh batak naon aji gerage ketuhanan yang Maha Esa nu bener-benerna. Lamun bupati, camat, lurah, gubernur, pemerintah ngaji ketuhanan yang Maha Esa nu bener-benerna bisa jadi wali. Bisa jadi wali. Mimiti bupati hayang nganyahokeun, gubernur hayang nganyahokeun, presiden hayang nganyahokeun ketuhanan yang Maha Esa teh ngaji sifat 20 heula. Wajib di Allah sabarahan, mustahil di Allah sabarahan, wajib di Kangjeng Rasul sabarahan, mustahil di Kangjeng Rasul sabaraha. Aji atuh kunyana ieu ngaranna ngaji ketuhanan yang Maha Esa. Pernah henteu di pendopo ngaji kos kitu? Rante tah. Aji eta kos kitu bakal nyaho nya. Tangan sakieu baheula janjina. Walaupun lambang negara Indonesia lain Al-Quran berbentuk burung Garuda, butir-butirna meunang nyokot tina Al-Quranul Karim diwahyukeun ka sababaraha wali Allah. Ulah terlalu jero ngabahas etap moal paham. Tapi memang kos kitu kaayaanana. Sumpah terakhir kajen kukumaha di Indonesia asal aya nu ngarusak karena sarana bangunan Islam, syiar Islam teu kudu kukumaha engke nu moga ilham anu ngamuk. Sakitu bae.
awas tinggal di Indonesia asal jangan ngerusak sarana-sarana agama syiar-syiar agama Islam di Indonesia. Pokoknya mah urang teu berdaya lantaran hukum andai kata di Indonesia hartina hukum nu salah bisa dibenarkeun, nu bener bisa disalahkeun, anu lemah jadi kuat, nu kuat jadi lemah. Andai kata terjadi gitu rakyat kan teu berdaya. Aya wali nu ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi tolong Garuda sampaikan tolong supaya hadirkan taka gubernur toel pacok ulah ngomong gos gitu sih hade eta Soeharto kapacok ku Garuda, eta Bung Karno ge termasuk ka toel ku Garuda, eta Habibie mako mau kakarak naik dong burung Garuda geus geus gitu-gitu sisik Habibie udah saya mundur aja mundur. Termasuk iya Bambang Yudhoyono emang kumaha gitu, termasuk Kuari wallahu alam nyampe wallahu mah satahun ya wallahu alam bin muradi kunaon gitu di deuleu masyarakatna tenang geus api lain sabodo nyana-nyana urang-urang nyana mah keribut di KPK, keribut di PPR, keribut urusan berbagai urusan rakyat mah kieu bae sorot tenang eta ngaran-ngaranna nyayomkeun ngaranna nu kitu cak Sunda mah nyayomkeun atuh siapa sih ribut itu ai nyayomkeun eta ngaranna nu kitu kajeun tetapi awas lamun geus hudang jelema-jelema nu gaib ai engke nama efek nama ka urang ditoelan inohong penggede nu endek ngegerakeunana di toel padahal nya gitu bener nu endek ngegerakeun ge ai ka toel ku Garuda kasurupan nya iyalah Indonesia ulah kaget di Indonesia mantep di deuleu langkah-langkahna sompral saeutik di Indonesia cilaka aya nu dirusak sarana-sarana bahaya sakitu bae ulah di Indonesia lain lambang Al-Qur'an mah lain tapi di jerona menang para goibin nyaritakeun tentang Pancasila hubunganana jeung para wali-wali Allah. Ye nu mantap kula keur sakola teh sakola ya bangsa kelas 3 terus sok karobrol bae dia hareup di dapur teh jeung almarhum Abah sia geus dipagaan Pancasila. Pancasila geus bah malah kosok jadi KM. Kula KM baheula. Ketua mundur. Daun coba siar tina Pancasila. Bejakeun ku kula 1 kedua 2 lain kitu cak Abah. Ieu Pancasila nomor kahiji Al-Qur'an, nomor kedua hadis. Pos bejakeun atawa kieu nomor hiji Allah, nomor kedua Kang Muhammad, nomor ketilu Abu Bakar, nomor keempat ketilu Umar, waktu Utsman Ali. 5 coba ke Pancasila. Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman Ali. Ji, bahkan gitu amat artinya. Itu, bejakeun coba ka guru, cek jangan teh ngartieun teu. Gula keur kelas 3 bae ge geus dikitu-kitu. Oh, masa sih Pancasila aya hubunganna jeung Sidina Umar? Ya gitu Umar Bakri meureun. Tak inget bae kula kolot kula papan budak. Oh, kabelah dieuna kakarak. Wih, itu sembarangan horengan. Masya Allah karim. Nah, mantap nungguan bupati, gubernur, camat, lurah ngaji ka dieu nu sajen misah. Kula didinya endek nyaritakeun tentang Pancasila hubunganana jeung para wali-wali Allah. Ai nu kos kieu mah cukup ku burung kerak. Maninin mah mahal. Maninin mah mahal sebab teu boga salah burung kerak mah di mana aya tai didinya nyatuan. Sia mah teu jauh ka Purwadaksi dasarna.
Kerak ulah sembarangan bagi tainya nama. Mentak kolot bahara sih mah kos karak bae. Tilok aya kos maninin tilok. Tuh siapa teh nyona naon geus balik ka ditulah teh